Kawani di dinya mah udah. Kamu kawani naon doh, aing teh nyari awat coba ya asa jarara pisan paninengan. Lamun cek budak titah kitu kudu nurutkeun da keur kamajuan. Atuh heueuh. Rasa epes me. Mun urang mah kamari di ampir-ampiran di dur dari di wae urang ampir-ampiran di Cilacap. Pasea maksudnya pasea pasea? Pasea urang rek gelut rek jogol kamari urang lah lamun urang. Hah? Yeuh, ari ngaran papasean teh teu dimeunangan. Ngariweukeun ngaresahkeun. Ya, pan urang teh ka Banjar. Heeh. Ka stasiun. Jeung satpam gelut? Henteu, lain jeung satpam ieu. Heeh. Urang teh rek meuntas ka belah ditu, aya tukang kareta tukang ngebut-ngebut tuh belum? Heeh. Nah. Teh Pak, ari kareta anu ka Surabaya tos ngalangkung cenah. Oh, cenah atos Pak, bade ka Surabaya tos ngalangkung cenah ting ka kantun. Ah, henteu cing teh bade ngiring ngalangkung bungkul abdi bade meuntas. Nah, kitu. Siapa lah bobodo. Sok atuh cenah bade meuntas mah urang teh meuntas. Oh. Urang teh nagog belah ditu nempuk. Tu patilu tuh belah weton aya kareta. Heeh. Bari hayang nempong kok kareta deui. Eta urang bari kieu kecerot teh kareta ka urang nyiduhan. Aya kareta nyiduhan pamohalan. Betul ya kan pamohalan aya kareta nyiduhan. Nyiduhan da beungeut teh lah mokot baraseuh ieu teh ye. Ku ciduh tina kareta. Urang teh eta kareta ning teh sopan pisan jalma diciduh awas ku aing cing teh sia. Eta mane ngancam ka kareta? Ngancam urang ka kareta. Gede kawani? Hah? Gede kawani? Yo urang teh nya. Sok yo lumpat nyangan ojek. Heeh. Mangka kareta ya. Anu Kang. Sanggup kira-kirana udah kareta itu. Sanggup Kang cenah. Eta rek dikeukeureun digelutan. Urang ingat aya terowongan nih. Aya terowongan. Ayeuna cing teh urang ulah ting nuturkeun karetana, urang kompas jalan ka ojek teh. Heeh. Lumpat kana terowongan tuh ka luhur. Bade naon di Kang? Lah ulah loba pertanyaan, hayu. Cek lah karo sial. Tuh Kang cing teh terowonganana nya. Terowong terek naik. Tah urang teh kieu, cubus di terowongan teh. Mah tempokeun ku urang teh kieu. Gede wawanen jeung kareta rek. Urang teu ngeunaan mah diciduhan. Ku kareta asupnya. Heeh. Aya situ teh ketempo teh ditu teh ngutruk. Ngutruk kareta teh. Kareta mah lain ngutruk atuh ngagejreg atuh. Hah? Ngagejreg ari kana kareta mah. Lah kumaha urang nu ngomong. Ngutruk. Tah, geus ketempo. Heeh. Gujug. Sup huluna teh kana terowongan. Nah, cek aja ditempokeun. Geus asup ning teh. Tah geus asup kabeh. Tincak di terowongan kurang teh didetkeun liangna. Det. Bakat bayang gelut jeung kareta. Heeh, bakat ku hayang. Buntutnya teh seutik di sup, tah geus asup kabeh tincak di det. Heeh. Da eta didengekeun di jero terowongan kareta. Heeh. Kerepak. Iya kan? Heeh. Buat tameureun mundur teh bisa maju teh bisa. Oh dari gencetean. Urang geus buat urang keur kikieuan. Nah atuh punyu-nyu teh yo. Bijil. Si kareta. Nangtung. Akang teu gimbir. Teu gimir. Teu neungludeung. Heeh. Waduh. Eta bareng geus nangtung ku urang bareng rek dihompet ku urang eta kareta. Lah ku bangke we. Urang teh nyah we beunta urang teh. Beunta. Ngimpi urang. Atuh bisa leuting jalma nu garut jeung kareta. Urang mah ngimpi wungkul. Anak di Bandungan aing kajahat-jahat hawa ngomong.